Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg bagian anu ka 13. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Rebeka Almaira ti Palihan Tasik. Kangge Aceh Rebeka ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe, kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangseerkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 13. Kumaha salajengna saur cikopina betor simbutna pagahan heula tali kolorna bisi morosot, merzel, morozol, uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung dung, des. Para wargi sadayana saenggeus para karaman kalabur nuju ka tengah leuweung Kamurang. Harita si Openg boga niat arek nuturkeun karaman, sabab geus pasti para karaman teh bakal balik ka sayangna. Dituturkeun si ku aing mah, sabab geus pasti para karaman teh bakal marantau ka sayangna. Bisi indung wing aya di dinya rek disusul ku wing kitu cek geurentes hatena si Openg. Geus kitu mah jorelat jeleng si Openg ngajorelat lompat ngudag para karaman arek nuturkeun ka mana balikna eta balad karaman. Ngan sakadapan oge eta karaman teh geus kasusul ku si Openg. Tapi si Openg henteu ngadeuketan, ngajaga jarak, nuturkeun ti kaanggangan. Akhirna para karaman harita geus nepi ka sayangna anu aya di tengah leuweung Kamurang. Di dinya katempo aya 30 wangunan imah anu di tengahna aya hiji wangunan anu pangbadagna agreng sigrong jeung resik katempona. Eta wangunan anu pangbadagna teh mangrupa tempat khusus dumukna gegedug karaman anu katalaki jamrong. Sedangkan wangunan anu di sakuriling nama mangrupa
tempat-tempat anggota Karaman. Sanggeus nepi ka tengah leuweung Kamurang, si Hedi harita langsung adeheus ka Ki Jamrong. Bari jeung kesang badag kesang tiis. Lantaran capek jeung sieun ngajadi hiji. Capena kusabab tas lumpat, sedangkan sieuna bisa dicarekan ku Ki Jamrong lantaran barang jarahan teu kabawa gara-gara dicegat ku si Openg. Aduh, ampun Ki, ampun. Uing rek lapor we ya Ki. Barang jarahan teh teu kabawa Ki, tapi geus aya di leuweung. Cek si Hedi nyaritana teu kembat sabab masih reng hapranjung. Kumaha? Nah bisa gitu Hedi. Nah siga nu das bangi karwas wae geuning si lain mah. Siga lain garong wae sia mah geuning. Apan sia teh geus senior. Tapi geuning jigan boga kasieun gitu. Aya naon Hedi? Cek Ki Jamrong ngarasa heran. Tadi di jalan uing dipegat ku seorang budak ngorak Ki. Eta budak teh ngajak gelut. Nyatu ku uing samaran balad digelutan eta budak. Tapi lain itu anu eleh kalah uing saparakancan nu eleh Ki. Eta budak teh jago pisan kana gelutna Ki. Cek si Hedi nyaritakeun pangalamanna tanpa aya nu disumputkeun. Hei, Arizia, sok gak bodor wae sia Sardi. Pira aku sia eleh ku jalma saurang deuleu. Cek Ki Jamrong teu percaya kana laporan anak buahna. Nya teu langkung akilah eta mah. Tara percayakeun teu maki. Lamun aki panasaran mah tanyakeun we ka si Ujang jeung karo sejena. Bisi pajarkeun uing abohong maki. Koplok sia mah. Percuma sia gua aing dilantik jadi anggota garong. Ari teu becus ngalawan jalma sasiki mah deuleu. Sia teh ban ku aing digaji sabulan 30 poe sabulan 3 juta. Tapi pagawean gos calug sia mah deuleu. Binter we ngabangus nyorocos ngeritik batur. Ari pagawean eueuh ka becus deuleu Hedi. Cek Ki Jamrong nyarekan si Hedi. Atuh pogoe si Hedi nepi ka ngaketer sahanteuna dicarekan ku presiden garong atuh. Lang harita Ki Jamrong terus ngahulang mikiran saha sabenerna budak ngorak anu tadi dicaritakeun ku si Hedi. Buah-buah eta budak ngorak teh nya elmuna luhur. Terus rek naon asup ka leuweung Kamurang tempat dumuk matu manehna. Barang keur kitu kadenge aya hiji sora anu bedas tur aweuhan. Eta sora teh tangtuna sora anu dibarengan ku tanaga lapisan. Aki-aki anu Jamrong etana Ki gerak keluar sia Ki. Ye uing ge si Openg budakna yo budak Mang Karmin datang ka dieu erek ngarabut bobogaan maneh Ki. Ngara maneh tobat ulah jadi garong deui Ki euy. Tetela eta sora teh sora si Openg. Gebeg Ki Jamrong ngaranjug kaget. Tuluy lang ngahulang sakedeung siga nu aya anu keur dipikiran. Si Openg budak si Karmin. Nya nu mana si Karmin teh aing asa bodoh ieu. Cek Ki Jamrong bari nginget-nginget saha ari si Openg jeung saha ari Mang Karmin. Sabab kejadian patelak jeung Mang Karmin di sisi lembur lengkong kulon teh geus lawas jadi poho deui. We aing bodoh. Nasihat teh si Openg tukang kiridit atawa si Openg
anggota DPR ya teh we. Cek Ki Jambrong ngacorowok di jero dibarengan ku tenaga lapisan akur ngarah kadengieun ku si Openg nu aya di tempat anu jauh. Aki-aki Jambrong sia gerak keluar sia kamanakeun indung uing lain nanyakeun DPR-DPRan si teh. Cek si Openg. Ki Jambrong beuki pusing asa teu ngarti naon anu dimaksud ku sora anu ngakukeun si Openg teh. Geus kitu mah cung Ki Jambrong cengkat tuluy ngalengkah kaluar ti imah. Si Edi nuturkeun tuluy lumpat arek ngabejaan baturna. Harita Ki Jambrong geus ngabedega di tengah pakarangan anu lega. Teu lila brul balad Ki Jambrong rabul ngariung. Harita Ki Jambrong terus ngomong, sorana dibedaskeun ditujukeun ka si Openg anu masih aya dina tempat panyumputanana. Sombreng, aing geus aya di luar sia ye, deuleu sia. Sok, gerak tuduhkeun, gerak tembongkeun diri ilaing sia sombreng. Cek Ki Jambrong. Si Openg anu keur nyumput dina luhur tangkal. Punten. Si Openg anu keur nyumput dina luhur tangkal kai rada jauh ti tempat karaman, langsung ngacorelat terus ngalayang siga kalong hiber. Celung kalayang cilegedeg. Harita si Openg napakeun suku dina lemah pas pisan hareupeun Ki Jambrong. Atuh pugoe salarea ngaranjug kaget sabab gerakan si Openg kacida cepetna teu kanyahoan ti madadatangna. Kasampak teh geus aya di hareupeun. Iwal ti Ki Jambrong anu teu kaget teuing teh. Sabab Ki Jambrong mah masih bisa ningali gerakan si Openg anu datangna ti luhur tangkal ti beh kidul. Harita si Openg katempo rujag-lejeg bari ngehkeh seuri. Oh, jadi iyo anu ngaran Ki Jambrong-Jambrong teh. Kunaonnya ari ngaran garong eueuh nu baleg. Di ditu ngaran garong teh Ki Jobrol. Di dieu ngaranna Ki Jambrong. Nu hiji Jobrol, nu hiji deui Jambrong. Teu jauh tina bulu nyeun ngaran teh euy. Cek si Openg bari ngehkeh. Atuh Ki Jambrong tapi kanyak beureum beungeutna bari pok nyarita ngahoak bari bolotot. Budak goreng. Nasa ngaran zia. Jeung boga maksud naon zia datang ka dieu? Aya naon zia los-losan ka kandang macan? Adek setor nyawa zia teh? Cek Ki Jambrong. Wanohkeun yeuh ngaran uing Openg. Cek si Openg dina kaayaan sikap anu tetep tenang. Ulah sombong sia budak satebak Openg si Openg. Ulah peda sia bisa hiber ti luhur tangkal. Manuk bit oge becus jadi bermadele juring. Cek Ki Jambrong netep seukeut ka si Openg siga nu keur neuleuman kana pangawaruhna. Uing teh si Openg anak Mang Karmin dulu anu ditandasa ku maneh teh Jambrong. Maneh inget keneh henteu? Basa urang gelut di sisi lembur lengkong kulon teh. Tah ieu uing anak Mang Karmin. Ayeuna datang ka dieu arek nagih hutang sia, urut maneh nganjuk rokok. Cek si Openg. Najan hatena keur rada nguntab panas lantaran inget ka bapana anu geus tiwas ku Ki Jambrong di lembur lengkong kulon teh. Tapi si Openg nyaritana tetep we dibarengan ku seuri. Oh, jadi zia teh anak si Karmin jawara lengkong kulon anu dipodaran ku dewek deh. Terus ayeuna zia datang ka dieu arek bales bati gaing gitu berenanya. Nu aya sia oge bakal ngarandapan nasib anu sarua jeung bapak sia lain bales bati berjuring. Cek Ki Jambrong bari jeung hatena mah ngaku yen si Openg boga ilmu nu luhur. Ki Jambrong geus bisa ngarasakeun ilmu nu aya dina awak si Openg kacida hebatna. Uing mah moal malas pati kieu euy. Sabab uing mah lain jalma anu dendaman.
Tapi uing datang ka dia terek nyusul indung uing anu meureun di Ariwat di Caruli ku maranehnya Ki, cek si Openg. Eueuh sia deuleu indung sia meueuh di dieu ayeuna mah mending gelut we jeung dewek sia daripada sia jauh-jauh datang ka dieu teu diajak gelut masa lebar sia teh tambulaku deuleu sok gelut we jeung aing ulah nanya ke indung sia eueuh deui sia. Ceki Jamrong langsung nangtang ngajak izin jajaten ka si Openg. Nya hayu atuh urang gelut lah ari maneh geus hayang ditinju mata eta irung anu ngadungku eta teh Ki. Cek si Openg bari sayaga. Mahena sayaga sabab ayeuna mah sadar anu disanghareupanna lain jalma biasa tapi didengkot garong. Harita si Openg jeung Ki Jamrong jadi silih perong ngadu sima jeung pangabaran. Hari para karaman harita ngajarauhan pating kolesen sabab sieun kabareran. Sok sia geura maju Bopeng. Soklah maneh heula sia teh jebrot maju. Ye, sia heula du maju dari Sopeng Surepeng. Maneh heula atuh da maneh mah geus kolot, manya budak ngora kudu ngabalakan masa kurang sopan. Udah ngajar lo becet tak sia hagan sia jurig ya curela Jeleng. Harita Ki Jamrong luncat narajang. Tajungan Ki Jamrong kacedat cepetna ngarah kana beuteung si Openg. Wuk. Tapi si Openg rikat nyingcat tuluy males narajang ku sepakan ngarah kana cangkeng. Wuk hus. Tapi Ki Jamrong kaburu nyingcat ka sisi. Siut leplos. Antuk nama derwe tarung meniragot bito tama ngadu jiwa. Ki Jamrong bener-bener rek ngerahkeun sakabeh kamampuanana. Ajian Gunung Naraka mangrupa ajian tutungkusan anu arang langka dikaluarkeun. Ayeuna nyang hareupan si Openg kapaksa kudu diwatek. Sabab ngayonan si Openg ku jurus-jurus biasa mah taya haratina. Ajian Gunung Naraka ajian anu lain bantrak-bantrakeun pikeun lawan. Sabab eta ajian bisa ngadatangkeun kakuatan anu rohaka. Nyaeta kakuatan hiji gulungan seuneu anu gumulung sagede gunung. Anu bisa ngadatangkeun hawa panas jeung bisa ngancurkeun naon wae nu aya. Kurang ajar. Teu sangka anak si Karmin boga ilmu anu luhur oge. Kabaksa aing kudu ngagunakeun ajian Gunung Naraka ieu mah. Ceki Jamrong bari reup panonna beureum. Ari leungeunna si dakep sinuku tunggal bibirna geger nyeman mapatkeun jampe pamakena. Kitu deui si Openg harita mahena geus sayaga rek ngawatek ajian sakti warisan Ki Boeng. Nyaeta ajian hujan silantang. Panon si Openg tetep beunta mencrong ka hareup. Tapi pikiran mantang museurkeun kakuatan batin. Leungeunna harita ditujukeun ka langit. Sat. Hei. Para karaman nempo galaga seperti kitu teu anu deukeut. Kabeh geus pada ngajauh pada nyaksian ti kaanggangan teu wani-wani ngadeuketan. Sedangkan katempo Ki Jamrong harita geus hasil ngawatek ajian Gunung Narakana. Kadenge Ki Jamrong ngagero tarik handaruan. Modar sia budak beunceuk. Hiat ajian Gunung Naraka. Hiat. Harita ajian Gunung Naraka dikerahkeun. Wus. Karasa aya angin ngagelebug tarik ngatius. Teu lila Peledung. Aya haseup anu kandal. Ngadadak harita aya seuneu ngakedur hurung. Eta seuneu beuki gede untab-untaban. Antukna seuneu ngakulung segede saung. Hawa panas kacida nyongkapna. Der
imah jeung saung nu aya di dinya jadi hurung kahuruan. Tatangkalan ting dorok-tok hurung terus tarutung. Iwal ti Ki Jamrong jeung si Openg anu masih tagenang tuh. Harita si Openg naker kakuatan jeung pangartina bari ngagero. Hus, angin ngadius. Langit ngadadak angkeup. Teu lila ger hujan turun ka Cidabadagna. Atuh seuneu teh pas. Seuneu gayuhan Ki Jamrong jadi pareum. Sedangkan hujan bekila beki gede. Cai hujan karasana asa batu anu ngahujanan awak. Aduh, cilaga. Modari aing, aduh, awak aing aza direntogan ku batu ala ali. Cek Ki Jamrong dina jero hatena. Cai hujan anu karasana teuas siga batu, harta terus murubut ngahujanan badan Ki Jamrong. Mimiti pakaian Ki Jamrong jadi rangsak. Beuki lila, beuki beak. Akhirna Ki Jamrong jadi bubulucun. Ki Jamrong kokoceakan, awakna barolong, getihna maluncratan tina sawak-awak. Wala dobak. Akhirna Ki Jamrong ngarumpuyuk, terus ke kerejetan syakarat. Kerejet, kusek. Nempok itu mah, si Openg gancang narik kekuatanana. Leungeun anu nunjuk ka langit gancang diturunkeun. Teu sakara-kara ret. Hujan jadi raat. Sedangkan badan Ki Jamrong geus beak kari tulangna bae. Cek uing oge ulah gelut syaki. Daripada gelut mending ngopi. Berenang maneh teh moal pae sia Jamrong. Cek si Openg ke. Nempok kahebatan ajian gayuhan si Openg. Anu sakitu rongkahna. Para karaman teh nu wani ngadeukeutan. Samalah halita sawari lalumpatan siga aya anu ngomando. Para karaman bubar katawuran ninggalkeun sayangna anu kiwari geus jadi lebu lantaran kaduruk ku ajian sagara genina Ki Jamrong. Ngadon malabur. Ya ka mana indung aingnya euy? Bener euy jika nama eueuh di dieu euy. Cek si Openg. Geus kitu mah jorelat. Jeleng. Si Openg ngajorelat. Para wargi sadayana. Cag kayaan si Openg anu ngejat ninggalkeun leuweung kamurang urang tinggalkeun. Ayeuna caturkeun di hiji tempat nyaeta di jalan Sarapak anu ngarah ka Pilemburan. Katempo saurang jajaka leumpang meni gagah. Pangawakanna sedeng henteu jangkung henteu pendek. Pakulitan hideung santen. Aya rupana kawilang kasep sakitu mah. Dina tonggongna katenjo ngagandong hiji gondewa. Tapi henteu mawa anak panahna. Eta jajaka tayalian si Aib alias si Gondewa Sakti teh. Si Aib alias si Gondewa Sakti. Poe harita manehna geus turun gunung. Sabenerna mah ti sabaraha poe ka tukang turun ti gowok gunung Sambalong. Ninggalkeun guruna Ki Barada. Lantaran si Aib geus narima sakabeh ilmu Ki Barada anu mangrupa ilmu silat aliran hideung. Si Aib anu kiwari ngaranna geus ganti jadi si Gondewa Sakti harita leumpang. Leumpangna muruk ka lembur Baturuyuk. Ari lembur Baturuyuk teh hiji lembur anu kawentar loba jawara. Lantaran meh ampir kabeh pangeus eta lembur kungsi maguron di tatar kulon. Si Gondewa Sakti ngahaja ngadatangan lembur Baturuyuk. Lantaran hayang ngajajal ilmu anu geus diturunkeun ku Ki Barada ka dirina. Jika moal aya jago anu leuwih sakti tibatan aing.
sabab aing geus ngawasa sakabeh ilmu ti Ki Barada. Aing hayang nyaho nah nya di lembur teh loba jawara anu kasohor Kitu cek gerantes hate si Gondewa Sakti. Sekalian aing rek ngalakukeun ajaran guru. Lamun aing manggi budak parawan anu pakulitana hideung ku aing rek duyub getihna. Ngaratana ge aing jeung kakuatan aing tambah rosa, awak aing tambah kuat. Cek si Gondewa Wasi. Ipunten, cek si Gondewa Sakti. Harita beki lila lempangna beki nyaksrak asup ka jero lembur. Harita jog we. Si Gondewa Sakti teh anjog ka sisi lembur. Karasa angin leutik ngahiliwir. Nebak kana buukna anu panjang ngarumbai. Nepi ka tali ikat nage ngiluri riaban. Di eta lembur suara embe kadenge ting berele. Hayam jago roang kongkorongo. Sakapeung aya suara anjing anu ngagogok. Si Gondewa Sakti reg ngeureunkeun lengkahna. Sukuna ngarandag heula. Tuluy ngadeukeutan ka tempat anu ieuh. Nyaeta tempat handapeun Tangkalimus. Sanggeus nepi kan handapeun Tangkalimus gek si Gondewa Sakti diuk dina akar. Panona mencrong ka hareup nitenan suhunan imah anu geus katingali menira rentul. Sigana lembur baturuyuk teh lembur gede sabab imahna oge kacerina loba meuni gegek. Barang keur anteng-anteng cicing ngiuhan dina handapeun Tangkalimus ringkang-ringkang katempo. Aya dua orang jalma keur leumpang. Eta dua jalma teh make papakaian sing sarua hideung. Sirahna diikat barang-barang semplak. Bari dina cangkengna pada nyoren bedog. Jelas eta dua orang jalma teh dedegan jawara. Nu saurang katempo nunjuk ka palebasi Gondewa Sakti anu keur cicing. Tuluy ngaharewos ka baturna. Lempangna tuluy digancangan muru ka si Gondewa Sakti anu keur ngiuhan dina handapeun Tangkalimus. Teu lila oge eta dua jalma teh geus nepi ka hareupeun si Gondewa Sakti anu keur cicing ngajanteng handapeun Tangkalimus. Kisilah. Nasa kisilah jeung urang mana? Cek salah saurang di antara eta dua jalma. Terpenting dulu. Sia nyaho sangaran kula terpenting. Jeung terpenting oge sia hafal ti mana dewek asal. Anu penting mah nah nya di lembur teh loba jawara sarakti euy. Cek si Gondewa Sakti malah malik tumanya. Kurang ajar teu sopan sia. Ditanya bener-bener ngajawabna jangji calangap ngadon malik tumanya. Lamun bener di dieu loba jawara terus rek naon kitu kisil ha? Dewek datang ka dieu ngahaja rek ngajajal ilmu para jawara anu ngajar daug di dieu. Sabab geus sabaraha lembur didatangan kukula taya wae jawara anu jadi taya wae jawara anu hebat. Nah jadi eueuh anu bisa diajak gelut atuh ku dewek. Matak dewek datang ka dieu dengan jawara supaya bisa diajakan gelut ku dewek deuleu. Sombong sia. Bisa yang gelut mah hayu dilayanan ku kami sia. Salah saurang ti anu duaan anu katelah si Oman. Harita ngahagarkeun bedog. Sat. Ari baturan nu saurang deui nu ngaran Suga langsung mundur siga nu ngahaja mere waktu jeung kasempetan ngarasi Oman anu majuna. Sabab ngarasa percaya kana kemampuan diri salaku jago silat jebolan paguron di ujung kulon. Si Gondewa Sakti jung cengkat
bari dina kayan tetep tenang, malahan seuri bangun ngahampas karena kekuatan lawan. Atuh puguwe si Oman tambah ngaheab panas hatena. Teu antap parah deui, si Oman langsung ngahembatkeun bedogna. Sreng siut hus modar sia jurig. Ya. Harita bedog nyuruh krek nigas beheung si Gondewa Sakti. Tapi lap si Gondewa Sakti ngelau hus. Sambaran bedog anu ngahiung bang baraan teh ngatius luhureun sirah. Si Gondewa Sakti malas narajang ku peureup anu ditonjokeun ngarah kana angen. Hukiuk sat hus. Tapi si Oman rancinges ngakilekeun awakna ka kenca. Siut leplos. Tenggelan si Gondewa Sakti ukur ngahakan angin. Alah, cisaat. Ya. Cek si Oman nyebutkeun deui nyabatkeun deui bedogna anu diarah genggerong lawan. Tapi si Gondewa Sakti rikat ngagentak ka tukang. Cul culit plos. Sebetan bedog nyamos di we. Sedangkan si Gondewa Sakti matakeun sukuna najong leungeun si Oman anu keur nyekel bedog hiu plak blak celeng. Bedog de maceleng barang jeung si Oman ngagorowok. Walau. Si Oman ngabangkieung ka tukang bari nyekelan pigelangan leungeunna anu karasa potong. Tapi acan ge acan si Oman macukeun deui tangtungan. Atuh teu kanyahoan. Ujug-ujug eueuh waktos nah kabujang seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.